Kamana jalan ka Jogja kaditu ka palih wetan, kamana jalan ka surga kaditu ka pangajian ya Rabbi bil. Bobogo ayakan letik melak cabe diawurkeun, bobogohan ti leuletik geus gede dikabaturkeun ya Rabbi bil. Indung-indung kepala lindung, aki-aki ngala belut, kaduhung abdi kaduhung, boga salaki ge burut ya Rabbi bil. Salawe 25 angeun kacang napariuk, awewe zaman ayeuna beungeut herang punduk hauk ya Rabbi bil. Aeh babanjaran ngala belut ka Ciguha, paeh ge teu panasaran seubeuh gelut jeung mitoha ya Rabbi bil. Kaditu ka palih wetan, kadieu ka panggilingan, minantu nu rada edan mitoha ditampilingan ya Rabbi bil. Karees kembangna ngora jambu batu dayeuh kolot, ari hees jeung nu ngora lebah nyatu jeung nu kolot ya Rabbi bil. Kini-kini dina jublek baju beureum meunang ngaput, nini rada geblek rek dibeuleum kalah nyumput ya Rabbi bil. Geus lah sakitu bae daripada ke kula dicekek ku nini ulah marah mah. Warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten operator sound system, volume kontrol tambahan sekedik, volume kontrol treble naik sekedik. Sawang sulandei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya pantun keur ibu-ibu sabab jamaahna lolobana ibu-ibu. Pantuna keur ibu-ibu mah daun salam, daun salak, daun pepaya. Ibu-ibu anu jawab salamna kompak, insyaallah berkah maulid nabi boga minantu orang kaya. Beuh langsung nyamber kaciri matrena. Bahkan aya pantun keur bapak-bapak ge bisi sirik. Pantun bapak-bapak mah daun salam, daun talus diwadahan kana rantang. Bapak-bapak ge jawab mah jawab kana salam ngan leuleus doang siga nu keur bingung mikiran. Bahkan ada spesial pantun buat panitia yang masih jomblo. Apa tuh pantunnya buat panitia yang masih jomblo? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Berapa mantan-mantanmu yang sudah pada ke penghulu, sementara kau sampai sekarang masih sendirian. Nini komen cek nini 9 10 kasihan deh lu. Sawang Zulandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayadihil mutakatsirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka'anjumiz zahirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala rasulir rahmah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hudatil ummah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Amin. Amin Bu. Amin. Marolohok baik kolot-kolot ke. Sara rombong ya urang pulo diajak ngadoana cara ricing be. Sayang balik merenya. Mentang-mentang snack geus beak. Diajak amin ge ngahep-hep bae. Hulap. Cik ibu-ibu lah tinggal nunggu balik doang ke kiai. Amin amin amat. Biar kami mati sore diuk didin bingis pegel. Ayo urang ngadoa, urang meminta ke Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkah wasilah maulid Nabi ku agungna Kangjeng Nabi anu mana dina maleman ieu disaksian ku bulan bentang, tatangkalan jukut pasir batu, hembusan angin malam. Mugia doa orang dina wengian ieu ku Allah subhanahu wa ta'ala diijabah serta dikabul ku Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Amin. Wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an ma'suma. Ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura. Ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala fi haditsin ukhra syafa'ati yaumal qiyamati li ahlil kaba'iri min ummati. Wa qala ba'dul ulama'i fi kitabihi bi tashkhisi dzatil mustafa wa huwa hadirun bi ayyi maqamin fihi yudhkaru baldani fatuba liman ta'zimuhu jullu qasdi wa ya fawzahu yahdha bi afwin wa ghufranin. Wa kama qala fi produksi jamu sido muncul, rajin-rajinlah minum jamu agar badan menjadi sehat dan kuat. Rajin-rajinlah kita semua menuntut ilmu agar kita selamat dunia dan akhirat. Ya Rabbal. Aywa kama qala ba'dul ulama'i fi kitab ta'limul muta'allim ta'alla
sama uyulatu alima walaysa akhu ilmi kaman huwa jahilun henteu aya hiji jalma teu belajar jadi pinter leres teu henteu sami jalmi alim jeung nu badua bari sasar tarik sis sadaqallahul azim punten Kang di rada digeserkeun kali sakedik merada mayun sakedik deui tos sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil hadratal mukarramin para alimil ulama wazzu'ama para kiai para kesepuhan tokoh masyarakat tokoh agama tokoh terkemuka tokoh pemuda bapak-bapak ibu-ibu santriawan santriawati para sepah para sepuh pini sepuh masyayikhil kiram wa asatidil kiram bil khusus anu kupribados dipihormat kalintang ditedak dungana kapangarsa guru urang sadaya guru pribados al mukarram wal mufaddal wal mubarak Kiai Aryad Kiai Haji Aryadi beserta keluarga oge tegakantun kasepuh urang sadaya selaku MUI Kecamatan Sukamulya al mukarram wal mufaddal wal mubarak Mama Kiai Haji Endeh hapunten kasadayana para guru para kori teu disebat namina satu persatu karena jalaran waktos-tos wengi insyaallah tengirangan rasa ta'zim pribados tengirangan rasa mahabbah pribados kasadayana para guru para kiai sahilaanan yu ibu bapak urang daroakeun moga-moga guru-guru urang sadaya ku Allah Subhanahu wa taala mugia sing diparanjangkeun yuswa anu barokah kalayan ditambih-tambih kasehatanana tambih-tambih milik rezekina tambih-tambih ilmuna tambih-tambih kaistiqomahanana tambih-tambih santrina tambih-tambih istrina kunanta ibu-ibu rek amin kau tulus calangapna tapi listing nu eta mah nu terakhir teh teman-teman nu paling penting urang daroakeun moga-moga guru-guru urang kabehan ku Allah sing diparanjangkeun umurna anu barokah sing gampang milik rezekina mugia ku Allah sing diparasihan turunan-turunan anu saleh tur salehah nyaeta turunan anu tiasa mampu neraskeun kana perjuangan-perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aqulu lakum mata'anallah bituli hayatikum wa nafa'ana bikum wa bi ulumikum fid darin tehilap kanggo papahi lembur raja desa bapak lurah RT RW BPD babinsa jeung sajabana anu jadi dinas instansi kepemerintahan anu ngaheuyeug kana idayeuh molah kana nagara molah kana desa yu urang daroakeun moga-moga ku Allah Subhanahu wa taala para pamimpin urang ku Allah sing dijarantenkeun pamimpin anu tiasa adil amin pamimpin anu tiasa amanah selalu menyaah ka masyarakatna bahkan bisa mengedepankeun kana aspirasi masyarakatna naon sababna sabab lamun urang gaduh pamimpin anu sapertos kitu ibu bapak yakin pasti insyaallah i kampung urang desa urang bakal makmur dengan keadilan adil dengan kemakmuran sesuai dengan konsep agama negara urang bakal dijadikeun ku Allah Subhanahu wa taala baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insya tehilap kasadayana para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anu parantos berjibaku peras keringat banting tulang demi terwujud terlaksana acara peringatan Maulid Nabi mugi aku Allah dibalas kalian balasan anu berlipat-lipat ganda amin oke moga-moga kacapekna ku Allah sing dijadikeun hiji investasi hiji tabungan hiji ceng-celengan susuleun urang kabehan kin jaga di yaumil kiamah istimewa kasadarik muratibul acara pengatur waktu anu parantos masihan waktos kanggo pribados pikeun cumarios dina raraga
memperingati peristiwa lampau, peristiwa yang amat sangat bersejarah, peristiwa dilahirkan anak junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakikatna i masyarakat kampung pulo dina petingan ieu keur bernostalgia mengenang masa silam, mengenang masa lampau. Waktu terjadi dina tanggal 20 April tahun 570 Hiji Masehi, tepatna malam Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun Gajah, harita paduka alam junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam lahir ke alam dunia anu alhamdulillah i masyarakat kampung pulo dina maleman ieu ngayakeun peringatan Maulid Nabi. Bahkan mulut geus lewat, silih mulut geus lewat, ayana dina tanggal bulan Jumadil Awal. Alhamdulillah masih keneh muyuludan dan muludan muyudan. Masya Allah tabarakallah, luar biasa urang kukumpulan dina petingan ieu. Alhamdulillah ieu teh mangrupakeun taksis kudrat iradatna Allah, sehingga alhamdulillah ku perkumpulan urang dina maleman ieu moga-moga ku Allah sing dijadikeun hiji sababiyah, hiji wasilah, hiji cukang lantaran diturunkeunana taufik sinareng magfirah, hidayah, inayah keur urang sadaya pikeun bekal ibadah serta ubudiyah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Amin 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 ya Allah ya rabbal. Ibu bapak kaum muslimin, hadirat kaum muslimat al-a'izzah rahimakumullah. Pertama-tama sabada beribados manjatkeun tahiyatul islamiyah. Mangga urang sami-sami dina kesempatan anu mulia ieu urang muji syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Oge mudah-mudahan sholawat kalih salamna muga-muga dilimpahkeun ka junjunan urang sadaya anu parantos dijantenkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala, khatamul anbiya'i wal mursalin, sayyidul anam, raisul makhluqat wa afdalul mawjudat, yakni habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga alhamdulillah ibu bapak dina petingan ieu urang bisa kukumpulan babarengan dina ngalaksanakeun peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naon sababna? Sebab Kangjeng Nabi Muhammad adalah sosok manusia anu paling mulia di hadapan Allah. Teu aya de makhluk anu dimuliakeun ku Allah salam jagat martapada ieu iwal ti nabi urang, sok sanajan posisina pang akhirna, sok sanajan pang butitina, sanajan pang panderina, tetapi di hadapan Allah luar biasa. Sehingga tadi tos disampaikan ku guru urang, ku penceramah urang anu pertama, Kangjeng Nabi adalah sosok manusia anu paling istimewa di hadapan Allah. Teu aya nabi, teu aya rasul anu paling utama di hadapan Allah. Jumlah nabi lain hiji lain dua, 124.000 nabi, bahkan rasul jumlah 313 rasul, cek sakaul 314 rasul, cek sakaul deui 315 rasul. Eta sadayana nabi jeung rasul anu sakitu seueurna, tetapi nu dimiliki gelarna, pangkatna, sandangan sandingan gelar ku Kangjeng Nabi lebih utama daripada nabi-nabi, rasul-rasul samemeh Kangjeng Nabi. Luar biasa. Sehingga akhlakna Kangjeng Nabi tertera dina Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Termasuk uswahna, suri toladanana, picontohna Kangjeng Nabi dina Quran dibejer beaskeun. Mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Termasuk Kangjeng Rasul dina hadis dina Quran dibejer beaskeun, termasuk dina hadis qudsi dibejakeun. Mana laulaka lamma khalaqtul aflak. Moal tak kami nyiptakeun alam dunia, moal tak kami nyiptakeun cakrawala jeung eusi-eusina, lamun tak kami teu ngadamel anjeun Muhammad. Eta dawuh Allah. Lumatak saking luar biasana, saking ku hebatna Kangjeng Nabi, akhlakna dina Quran tertera, hadis aya, hadis qudsi ngajelaskeun. Bahkan termasuk seorang tokoh yang terkenal di India pun ikut serta. Siapa dia? Itulah Mahatma Gandhi. Bu, bu kot pak heuy kitu. Awewe mah mun digerokeun bu kulan atawa bu kah. Nu bagus mah awewe mah mun ketika dipanggil ibu jawabanana kah. Sabab awewe mah boga nu beukah. Tah lamun lalaki ka tawa pak jawabanana kulan. Sabab lalaki mah aktivitasna biasana sok ampul-ampulan. Oke, balik ti dieu mangga kah tarik jeung kulan mangga.
Ibu terang te Mahatma Gandhi, proklamator terkenal di India. Ente nu apalna saha orang India? Sahrukan, saha deui? Saha deui? Amitabh Bachchan, saha deui? Lain nu eta, ieu mah ibu eta mah artis. Ieu mah ngaranna Mahatma Gandhi, proklamator terkenal di India. Mun ibu hayang nyaho proklamator terkenal di Indonesia itulah Bung Karno, Bung Hatta, nu ngomong bungkusan. Bagaimana kata Mahatma Gandhi? Ngalem ka Kangjeng Rasul, begitu baca sejarah Nabi, begitu baca khulasah Nabi, begitu baca tarikh Nabi, Mahatma Gandhi tersenyum, angkat jempol sambil berkata dengan bahasa India, ngomong nak pakai bahasa India, Hazrat Muhammad is the greatest of the phenomenon on the week. He feared no one but Allah. I should use I one read that he and his combination companion suffered currently. Ngerti tuh? Pantesan nyerengeh bae. Soreng mah teu ngarti. Atuh kitu ieu pamajikan urang makan nempo India. Jadi nempo TV gepan bau terlena, keur ngagoreng lauk tutung, keur ngagoreng tetempe geheng. Ditanya ngarti teh henteu. Padahal India makan identik jeung nyanyi. Nanon ge nyanyi bae urang India mah. Bener teu? Bobogohan nyanyi pacakol-cakol jeung kabogoh, naik sepeda, naik motor, naik mobil, ragagna motor. Nyanyi keneh bae, ulah-ulah tengka karak ragagna motor, paeh diduruk dibelem, nyanyi keneh bae. Ditanya ka urang pulo ngarti henteu. Ada ngagoreng lauk tutung, kur ngagoreng tetempe kuat geheng. Pan India mah nya karasepnya gareuris, irung mancung, bibir ipis. Bareng ngomong hamlang kangka sama sakoto samjodil berjani jitna bitam samjogi butni hogi herani. Budak awewe enak jol kabogoh nama nyumput na tangkal kembang barang hudang kadelu buukna langsung dijenggut ditunjuk ku budak awewe na bari ngomong bone cunian bone sanggana hai mehogai terasa juna tere binji men nyolak dame to margea leja-leja. Ngerti tuh? Lamun ngarti mah ngahina ka urang, ngaledek ka urangan, untung urang pulona teu ngarti. Lamun ngarti mah ngejek, mun cek bahasa urang pulona mah kieu bone cunian bone sanggana bool caian bool getihan hai mehogai hai berbahaya kelek kuprutan irung lehoan celiconge bujur belang leja-leja. Leja teh meunang nyokot tina lapad laja, ari laja nyaho teu naon laos. Makana cek urang India bisi teteh aratel kelekna nu akhirna kuprut, nu akhirna kuprut jubur di garwan wae belah supaya ulah belah supaya aman supaya bersih cager tina kuprut. Usahakeun cek urang India ketika mandi gosok make laja, makana laguna laja-laja gitu. Kan urang mah teu ngarti we molohok. Kadang-kadang Kang pamajikan nempo India rajin, salaki jadi korban, salakina tas muludan, beres muludan ban ku panitia dibere dahar, ieu duka kula dibere dahar juga mulai kaji salakina meureunna ngerasa ngeunah dahar lahap kot nambah sagala, balik ka imah meureun beuteung seueuh mata tunduh buleg langsung hees. Teu asup ka kamar na patengahan listrik mencar caang kot kerek harudang hujan kakarak sakali mapan kana awak kebayung yang marudah heesna gulutuk kali itu gulutak kali gulutuk kali itu gulutak kali nyingkap anu kagencet heran doang mutiara. Pamajikanana jam 12:30 hudang hayang kiih kot reuwas teu tulus kiih jangan nempo salakina anu herang doang mutiara. Pamajikanana panasaran nyampuran bari ngadeukeutan bari nyanyi India eta curug jauh kene meninggus jegeng. Cek pamajikanna bari ngomong meredel nong hole sikineng ditekan kana keramik eta salakina kot langsung hudang hudubuk cek salakina goblok deui itu setan dia aing keur hees jadi ganggu
mun ngarti mah kitu eta ngan coba urang mah teu ngarti atuh biasa ba tah tadi kata Mahatma Gandhi bahasana kieu mun cek bahasa urang pulona Nabi Muhammad itu adalah hebat, Muhammad itu besar, Nabi Muhammad itu mulia, Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad itu adalah pengangkat derajat martabat manusia cek Mahatma Gandhi. Tetapi nah hifyut nawan bat Allah sok sanajan hebat sok sanajan gagah Kangjeng Nabi Muhammad tetap di hadapan Allah ngerasasieun hiji wungkul ka Gusti Allah subhanahu. Alhamdulillah nu mata Kangjeng Nabi Muhammad terkenalna beda jeung urang mah terkenal geus lahir bener tah henteu. Kangjeng Nabi mah can lahir tos terkenal beda jeung urang pulo mah terkenal geus lahir. Komo kuari mah loba jelema hayang terkenal hayang diwauhan tumbuh dewasa loba duitna dipoto jepret diperbanyak tempel-tempel ke di tatangkalan di kuburan aya di sawah aya di tengah leuweung aya di jalan raya aya itu baleho pak gede-gede hayang terkenal hayang diwauhan tapi Kangjeng Nabi teu make foto teh kumaha tetep Kangjeng Nabi macan lahir ke dunia tos terkenal ulah ting sasa seluruh nabi seluruh rasul terangan ka Kangjeng Nabi termasuk Abul Bashar. Saha Abul Bashar? Nabi Allah Adam alaihi salam nenek moyang urang kabehan terangan ka Kangjeng Nabi iraha nyahoanana Kangjeng Nabi Adam ka Kangjeng Nabi Muhammad sawaktu Nabi Allah Adam alaihi salam dikeluarkan ku Allah ti surga akibat khilaf perbuatan dosa yang tidak disengaja ngadahar buah khuldi nu akhirna Nabi Adam dikeluarkan ku Allah ti surga ka dunia sakilegana dieusi ku jelema dua Adam jeung Hawa kitu ge teu dihijikeun dipisahkeun Hawa di Jeddah sementara Nabi Adam di kota But India. Di mana Nabi Adam? Kota But India doang. Di mana Nabi Adam diturunkeunana? Di kota But India. Mematak orang India mah nya karasepnya garelis irung mancung biwir ipis. Nabi Adam ku Allah diturunkeun di India nitis kana irungna jeung biwirna. Coba lamun sakiran Allah baheula nurunkeun Nabi Adam ulah di India kayaning di kampung pulo. Rarasaan orang kampung pulo irungna moal nu kieu. Ieu mah irung pan kadeuluna sareukseuk. Irung jeung beuwir mancungan beuwir. Irung deple doang sadel Vespa. Tapi orang bersyukur bae sanajan kos gigi alhamdulillah. Nu penting macana kiai ngapanana bisa. Palanjang umur nu irungna leutik mah irit keluar napasna ge. Urang India mangarora keneh ya parareh boros irungna. Nabi Adam alaihissalam culak cileuk neangan pamajikan teu pendak biasa keur di surga babarengan imah dipisahkeun. Adam kangen Adam rindu ngagorowok manggil-manggil pamajikanana. Hawa Hawa nempok nu ngagunduk digerokeun sugan teh pamajikan keur ngadungkuk Hawa disampurkeun ternyata batu ngagunduk ngalieu kabel di eueuh keneh we ngagerokeun ka di eueuh keneh we nu akhirna Adam alaihissalam putus harapan naik ka gunung di gunung aya batu sujud di luhur batu sabaraha sujudna Nabi Adam cek sakaol sujudna 100 tahun sakaol dia nyebutkan 120 tahun karena Nabi Adam mau umurna 1000 tahun sujudna wungkul Nabi Adam bu 120 tahun urang pulau mah moal nyampe umurna ge Nabi Adam 120 tahun sujud wungkul bari ceurik balilihan ngingetkeun dosa hiji lisan teu eureun-eureun ngucapkeun istighfar. Mana istighfarna? Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal 120 tahun ceurik balilihan sekeliling batu pinuh ku cai mata loba teuing cai mata jadi lumut jadi jukut jadi tatangkalan 120 tahun sujud dihampura dosana tacan ku Allah begitu hudang tina pangsujudan Nabi Adam alaihissalam menadahkan kedua belah tangan ningali ka langit di langit ayat tulisan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Nabi Allah Adam alaihissalam kaget
begitu ningali kalimat Muhammad direndengkeun jengaran Allah cek Nabi Adam alaihissalam ngahulengar gemeneng ada pangrungu ora dirungu ada pangtinggal ora ditinggal budak sembe di kayang widi kaget ada digan cek Nabi Adam Gusti ari eta saha Muhammad Gusti ku hebat amat ku mulia amat eta ngaran Muhammad kok direndengkeun jeung ngaran Gusti disandingkeun jeung ngaran Gusti apakah Muhammad di ngaran malaikat apakah Muhammad di ngaran jelema dijawabku Allah subhanahu wa ta'ala ya Adamu hadza ismun min asma'i auladik Adam kanyahokeun ku anjeun tong kaget tong reueuh Muhammad teh turunan anjeun jelema Gusti jelema subhanallah Gusti mulia teman eta turunan kami nu ngaran Muhammad ngaranna kos direndengkeun jeung ngaran Gusti sementara Nabi Muhammad tacan lahir kakarak aya nurna doang Nabi Adam terangin iya Muhammad cek Gusti Allah Adam rek dijadikeun ku kami nabi akhir zaman rasul pilihan mual di nabi mual di rasul santasna Muhammad diponis ku kalimat la nabiyya wala rasula ba'da mual di nabi mual di rasul santasna kangjeng Nabi Muhammad Masya Allah nu akhirnya Nabi Allah Adam alaihissalam mikir dina hatena geretas we Muhammad teh berarti jelema mulia mun aing sakirana dosa 120 tahun hiji tacan dihampura ku Allah lamun muntang munajatkan ngaran Muhammadi pasti mah aing dihampura cek Nabi Adam alaihissalam kumaha cek Nabi Adam ngadoa munajat ka Gusti Allah ya Rabbi inni atawassalu bihadzal asma'i an taghfirli Gusti abdi wasilah muntang munajat ngarekeskan ngaran Muhammad anu dimuliakeun ku Gusti abdi hayang dihampura dosa ku Gusti kumaha carana Nabi Adam alaihissalam maca sholawat ka kangjeng Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad nu akhirna Nabi Adam alaihissalam dihampura dosana ku Allah subhanahu wa ta'ala santosna nyebut-nyebut maca sholawat ka kangjeng Nabi Muhammad subhan hiji tah kanjeng Nabi terkenal nu mata urang sok manggihan di masjid di musola di imah sok aya lapan Allah jeung lapan Muhammad tah eta teh sasakalana lain ti zaman kuari ti zaman Nabi Allah Adam alaihissalam nu kadua kanjeng Nabi diutus ke Allah ke alam dunia pikeun ngangkat derajat martabat manusia di antarana nu diangkat derajat martabat manusia ku kanjeng Nabi ieu nu dipayuneun urang ka saha awew naon sababna sabab baheula mah nu ngaran awewe teh hargaan hina geuning hina sabab aglabiah kebiasaan kaum kafir jahiliyah ketika pamajikanana reuneuh salakina sibuk dina patangahan lain nyiar duit lain usaha kalah nyieun lombang jeung naon eta nyieun lombang jeung nyiapkeun orok nu aya dina beuteung pamajikanana pamajikan mah cek paribasana mawa-mawa anak na jero beuteung reuneuh meuni hese eungap nangkum nyeseg nangkarak eungap nyangigir nyengir begitu lahir eta orok tina rahim indungna brol diilik ku papanjikanana ku salakina barang diilik awewe langsung ditewak beheungna orok orok gogoakan keneh dibalangkeun kana eta lombang dina jero lombang orok gogoakan langsung diurugan ikutan itulah kabiadaban kabok-brokan kaum kafir jahiliyah ketika mabogaan pamajikan reuneuh ngajuruna bentukna awewe hargaan dipaehan kabeh awewe mah ngan kula anu jadi panasaran ari anak nu awewe dipaehan ari indungna henteu tah eta doang teu pake masalah tah jeung ngeunah bari indungna mah nu awewe mah kabeh dipaehan tapi sabada kanjeng Nabi diutus ke Allah ke alam dunia Masya Allah tabarakallah nu ngaran awewe diangkat derajat martabatna ku Allah alhamdulillah bahkan ayeuna mah punten nu ngaran-ngaran awewe selalu terdepan di mana-mana awewe bener teh kabeh ge nu ngaramekeun mah awewe tanpa perjuangan awewe moal aya kueh di jero bapak-bapak mah moal daekeun ketangtang kuting-ting bae dia wae nu masang-masang ge mah pamuda ngangkutan itu ngangkutan ieu sampai mau antaira gaji buadag diangkutan sampai merang awakna ge ararat awewe bahkan ciri diangkat derajat martabat awewe yeuh Indonesia ge maaf simbolna lain ka lalaki kasaha ka awewe mana ibu pertiwi lain bapak pertiwi bener teu
Ibu Pertiwi apa Bapak Pertiwi? Ibu Pertiwi, termasuk Jakarta ibu kota, lain bapak kota. KWW ibu kota, KWW lolobana. Bahkan seluruh dina anggota badan orang simbol nak nuduhkeun awewe malulu. Yuk orang buktikan. Yeuh naon ieu? Biwir, bibi. Panggilan awewe, panggilan lalaki. Awewe, biwir, eueuh mangwir. Biwir, awewe. Ieu naon ieu? Mata emak, eueuh bata. Ieu naon ieu? Ceuli ece, eueuh kangli. Ieu naon ieu? Buuk ibu, eueuh bauk. Ieu botung-botung pecong, bujal. Bujal ibu, eueuh bajal. Ieu bitis bibi, eueuh mantis. Ieu bujur ibu, eueuh bajur. Salian ti bujur birit bibi, jerona bool embok, awewe keneh bae. Eueuh lalaki mah termasuk keluar tina mata cileuh. Enci, ari enci panggilan ka encek awewena lalaki enci. Awewe lalaki aya mana keluar tina irung korong. Bahkan jajanan ge lolobana awewe malulu sok martabak mak, masinah mak, baso mbak, eueuh maso. Bakwan teu maswan, bakwan bakmi mbak. Awewe bener teu? Jawewe kabeh teh simbol-simbolna. Kadaharan lolobana awewe, lalaki ge aya papais. Naon deui pasung eta mah kue spesial dinu paeheun. Awewe yeuh termasuk keur ngeunah-ngeunah lempang, bletak di tajong, aduh nyeri amat naon? Indung suku. Eueuh bapak suku. Induh meni ararateul i awak gara-gara indung kesang. Eueuh bapak kesang. Indung kesang. Eueuh bapak kesang sok lumatak awewe. Makana kuari mah teu di mana-mana nu ngaramekeun awewe, pangajian yang paling loba awewe. Di dieu biasana pangajian ibu-ibu poe naon? Isuk sore. Saha nu pangheulana tampil? Ketua majelis taklim lah. Ibu-ibu, ketuana heula. Tampil 6:30 keneh pan ketua majelis taklim geus digerewekan di majelis taklim. Mandi encan ngejoncan. Langsung ngahirupkeun sapekor trak kolorak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ulah hilap dinten ieu dinten pangaosan di Kampung Pulo. Kukituna abdi ngawartosan kasadayana ibu-ibu hayu urang ngagugurkeun kewajiban urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mangga kasadayana diantos, diabsen ibu-ibu mah Pak. Hayu ma acah ma icih ditunggu. Teh mumun teh mimin diantos. Tak ulah hilap kapalih wetan ka teh Asmah, teh Rodiah, teh Empat, teh Uju, teh Itoh, teh Engkar, teh Mae, teh Kokom, teh Anti, teh Ati, teh Lilis, teh Neneng, teh Ucut, teh Mas Amah, kabeh disebutan. Bapak-bapak osok tara, bapak-bapak mah dua doang, bapak-bapak mau ngaji hiji tihang dua tembok asal nempel tonggongna kulapes hees. Bapak-bapak ibu-ibu mah eueuh bejana na majelis taklim hees cingcreung bae matana tuh giras bae. Bapak-bapak mah kieu bae. Ibu-ibu mah giras matana eueuh bejana eueuh komusna nu ngaran-ngaran awewe cicing di majelis taklim hees eueuh bejana. Giras matana cingcreung bae nempuan cincin batur, nempuan gelang batur, balik ti pangajian salaki keur hees dihudangkeun bari ngomong yeuh kakak saragam anyar. Ieu mah lebih mahal hargana ge 1.200.000. Salakina ngahulang pan itu nu dua ge can lunas. Ieu geus nyokot deui tetep salaki mah moal marah moal. Bungah bae nu penting pamajikan daek ngaji. Sarangan bae ge jadi eta ketua majelis taklim mandi encan nya joncan.
bari ngalonjor be na majelis tahlim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Ibu-ibu sekalian, hari ini hari pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Setengah jam tas salawatan eta atau sakieu fotokopian ge matak dibawa tas kulana ibu-ibu mah. Makanya ibu-ibu mah setiap ngaji pasti membawa tas jeung mawa buku salawatan atuh aya sesa kacang mah barolokeun, aya bobongkol lalepkeun, aya jeruk atuh abuskeun. Nu matak abdi mah lamun ibu-ibu ondangan mamawa tas rada curiga isina mah bising aya kacangan doang. Sakieu setengah jam ganti deui salawatanana. Sholli wa sallim daiman ala ahmada, sholli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Selik marselina warama irama, selik marselina warama irama. Sok ngaganggu wae cicuh ieu. Geus cicing bae cicing gara ngopi. Eta nakolon anak bedug sagang. Nges cicing-cicing kula disarwakeun jeung nu pertama. Selik marselina warama irama wa epitamala inul wa epitamala wa jajami. Ibu-ibu, bapak-bapak mata redaekeun tara hararese makana cikeun maca shalawat isgil ga para roho lagang. Kangeunahan teuing make hadroh. Masya Allah, luar biasa pengajiannya, paling hebat ngaji mau kemana-mana ibu-ibu boh gagah. Abune ayu nyampe ka mana nyampe ngaji mah rajin koma muludan mah ngider terus ngan punten ketika balik we ka imah eta ladang ngaji, ketika dina rumah tangga eueuh ajian ka salaki. Naon ajian hormat adab tata krama ka salaki eueuh anu dibeja-bejakeun mah akhlakna Siti Fatimah putrana Kangjeng Rasul, istri-istrina Kangjeng Nabi, tapi kenyataanna mah eueuh ajian kasalaki. Ima gampang nu gede-gede nu leutik keur leuletikan pugu tas ngakan peuteuy ngakan jengkol gosok gigi henteu kekemuh henteu ngobrol hareupeun salaki kok didengdek-dengdekeun sungutna. Salaki keur ngobrol jeung tatanggana kok digerokeun bapana cek salakina naon penting batur kok duduk lumpang kok membuat mabet rek ragal beleg nanya ka salakina aya naon ngagerokeun kakak lain kakak ngomong-ngomong ge abdi mah hayang ngilu jarah tas ngalebok peuteuy ngomong jarah gosok gigi henteu tas salakina kok langsung hak jarah ka mana ngilu umroh jeung rombongan Bapak Lurah. Insyaallah abdi bisa jarah ka makom Nabi di Raudhah di Madinah, beres di Madinah langsung ke Mekah bisa tawaf di Baitullah lobana 7 salakina teu ngomong seutik-eutik aja cicing hingga hunted nahan napas. Insyaallah lamun aya saduit meuli oleh-oleh, meuli sajadah, meuli tasbih, bahkan insyaallah dibelikeun baju jubah nu sok dipake ku tukang caramah. Insyaallah eta ku kakak pake poe Jumat ka masjid. Naon ngaranna ieu? Ka Masjid Nurul Huda.
anu di kampung pulau pasti diaranan jubah kakak paling termewah tergagah kumaha cek salakina bacot dia bos setan goblok. Hiji dua ajian kasalaki kurang ketika geus aya di imah maaf ngaji mah kamana-mana nyampe ketika geus aya di imah maaf nungaran pamajikan geus wani hitut hareupeun salaki tah eta nu seuri tukang hitut hareupeun salaki eta. Cicing abdi nanya ka ibu ya cicing lalaki dengekeun mah dengekeun abdi nanya ka ibu ibu punten keur panganten anyar jeung salakina hitut hareupeun salaki wani henteu nu kompak nu bedas sakali deui ibu keur panganten anyar jeung salakina hitut hareupeun salaki keur panganten anyar wani henteu sakali deui wani henteu kuari kadenge naon cenah wani berarti kan geus ajian ka salaki jujur ibu-ibu mau wani maka ari geus wani mah anggeus sagala-gala ge wani keur ngarendeng jeung salaki berek-bek wani keur ngaringkuk jeung salaki buruk-buruk atuh wani jing ari geus wani mah ulah-ulah teh karak ngarendeng jeung salaki ngaberek-bek keur ngaringkuk ngaburuk-buruk wani maaf urang pulo mah keur kikituan jeung salakina keur kikituan salaki mah di luhur sibuk ngararasakeun kangeunah atunya hulu oyog-oyogan mata terpejam menghayalkan sesuatu yang nyata ceker kot noker selimut kot nguluntung indung suku kot kukung-kukung nungcem mama jikanan mah teu ngomong-ngomong dihandap bari ngadangkak weh liang taina miskol brek bek 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 atuh salakina dibombardir teu kawawahan can ge beres kakarake majeuna ngeplay teu kuat ngaragageun maneh gubrak ngamuk salakina cek salakina bari nunjuk-nunjuk goblok dia itu setan dia ari dia ngalebok naon keur isuk eta hitut dia meuni pait kana lak-lakan aing meuni eungap aing teu kawawah keluar salakina diuk na pos ronda anu nanya keur naon kak gandeng dia batur jadi sasaran penyakit nama iya pamajikanan geus wani ieu makana keur ngareneng borok-bok borok parah masya Allah tabarok ari ngomong mah alhamdulillah cenah urang mah daek ngaji alhamdulillah ya geus bagus urang daek ngaji ge naon geus ngagugurkeun kewajiban ka Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah awewe nu mata keur diangkat derajat ka Allah subhanahu wa ta'ala luar biasa saking hebatna saking gagahna Kangjeng Nabi Muhammad mudah-mudahan urang kabehan dina poe kiamat meunang pertulungan syafaat ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam insya moga-moga urang tiasa teneukeun ngalaksanakeun parantan Allah subhanahu wa ta'ala daek ngajina daek salatna masjid ieu anu saking bagusna saking gagahna jerona ge kaputer ku keramik kabeh pokona teu laku ti dagor moga-moga sing bararetah urang ngeusi cicing di masjidna amin ulah kos karang manuk kandangna manuk sanajan aya parah beta manuk dibukakeun pantona himber ngelemper ta urang mah jelema Islam cicing di masjid kos manuk assalamualaikum imam kakarake assalamualaikum kakatuh nu kenca geus eueuh imam ngalieu ka beuleh kenca assalamualaikum nu katuh geus aya di jalan imam duaan doang imam jeung karpet komo subuh mah masyaallah tabarakallah nu ngora mah komo tas muludan kieu mah pararae nu daraeke nu geus karolot doang tak doakeun cengnya nu kolot sing berkah panjang umur amin sing sarehat maneh mah moal pararae bahasana ge sukses sorek isuk-isuk hees tas muludan sukses soreng mah isuk-isuk hees nu batak nu rajin subuh mah punten ayeuna mah nu karolot kan biasana ge geus aki-aki mah nu ngahudangkeun spesial naon ngising teu ngising kieu ngeuyeutkeun
aduh tengising tegi kadang-kadang hudang dicekek ku eureup-eureup eta suku kot acung-acungan tulung abah tulung abah tulung eta minantu nu kot jelang-jelang urang nempo mitohan geus kaburu sadar manten aya naon abah dicekek ku eureup-eureup lanjut enak cager geus dikena ku abah dijejak eureup-eureup pukutang kurang teu bisa ngomong cikena dijejak izin kami izin meren kami nantu ngeyeuteun ka masjid asup ke masjid jam 4 brek hujan gede palurah Masya Allah tabarakallah culak cilik sedangkan keur isuk anu paeh disalatkeun di dinya kamperna pendak ku aki-aki cek aki-aki game aing baturan game aing keung sorangan bae sedangkan ambulan pan karita mau loba ngalut ke bandi asupna jalan dia apa jalan itu culak cileuk we Masya Allah colokeun sapeker cerok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur-dulur kula ngawartosan jam di masjid pula geus nunjukkeun jam 4 ayo geus sararudang hudang-hudang gerak acara rai urang salat subuh berjamaah ari geus sararudang HSD ge kajeun aduh aki-aki linglung atuh sorangan kene bae batur geus udang teh HSD kabeneran di benda Ustad Marlan di ditu tarhim atuh mengorakeun ngembat Assalatu wassalamu alaihi ya imam al-mujahidin ya Rasulullah kadenge ku aki-aki di pulau cek aki-aki buset aing kenceng kitu mah modar geus lah aing malalaunan bae slow ngilas dolel firgua daus singah lah alang aku angalan naril sejakemin bulak balik we Jakimin kas kabeneran aya ngaran si Jakimin cek si Jakimin aki-aki gelo dia naon subuh-subuh ngabsenan aing delegeun ku aing penting isukan ngabsen ngaran aing dek ku aing dibebaskeun kana liang bedung ieu aki-aki nu kieu can ngalaman diperkosa ku aing astagfirullah dibuatur durdar bedung aranan geusna ditabuh nu adan geus sing hareang atuh sorangan bae di pulau jah hujan keluar neangan tetakol bedung pendak gua deh tabuhkeun kana kohkol nah loba-loba amat nakol bedugnya dan salatna ge aing doang malah lodar orang pulau dia setan ngomong matas mulu dan dia aing salat sorangan bae adan aki-aki subuh huntu geus arompong letah melit pajejet ngosong Allahu Akbar Allahu Akbar atuh kahayang mah mik jauhkeun na sungut atuh kuat melesat sampai kabitu ka kalampean kade halo lain Allah halo Allahu Akbar Allahu Akbar tekuat dikuro lupa ke kamar mandi buat tukot nonggeng na kamar mandi huhuhaha
geus ngarasa tiis ti corona meureunna inget kana hancacan anggeus bulak-balik we ka kamar mandi balik deh neruskeun asyhadu anna muhammadar rasulullah cek tatangan ada kebosan lepas wa ya meni jero atau batuk lagi lumpat deh ke kamar mandi nonggeng parah tuh kuat meureun buat tuh kuat ngeh kereh beuteung ka onjolok mules ngising heula cek tatanggan atau dihantam ngising setengah jam nu adan cek tatanggana ka mana nu adan modar gitu soreng batur keur ngising heula jabeteung ka onjolok beres ngising cebok wudu deui ingat kana hancacan anggeus diteruskeun deui la ilaha illallah barang nempo kaluar geus beurang kotokna gerbangna rempokeun culat Masya Allah tapi insya Allah di pulau mah mau sampai gitu-gitu teh insya pamudana ge siap alhamdulillah makanya orang dengan berkah wasilah ngayakeun peringatan Maulid Nabi orang meminta ke Allah moga-moga orang kabehan sing diberi kekuatan iman jeung Islam amin doakeun ku urang moga-moga guru-guru urang kabehan sing panjang umur amin harta pakaya tanaga anu disumbangikeun moga-moga dibalas ku Allah kan balasan anu berlipat-lipat ganda amin ya Allah ya Rabbal ku berkahna ku mulyana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي alhamdulillah ngeunaheun teu nya jajal ngomong teu ngeunaheun suruh kula nyeringan teman mik lengeng-lengeng gitu itulah seni kula ketika baca sholawat iringanana teu kudu pake hadroh teu kudu pake marawis mik ditambehan sedep buktina bapak-bapak katampo ku kula ngeuyeug ceuk di masjid karari wes berarti kan asup kan hatena alhamdulillah komo make hadroh mah komo make marawis mah bu aya anak bedug sagala pak bum pak bum pak bum 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 ya ayyuhan nabi Allahu ankau kabudri anta imamul hadara sultanuhal ghaibi anta imamul hadara sultanuhal ghaibi
tah hadroh jeung marawis. Kapungkur macan aya hadroh can aya marawis, aya nage rebana qosidah kitimpring, makana kolot kitimpring. Pangkolot alat musik mah eta kitimpring. Mun kadaharan kiripik. Aya deui baturna kiripik kicimpring. Budak ayeuna moal nyahoan kicimpring moal, baheula mah aya kicimpring, bahanna mah sampeu-sampeu keneh. Nya kicimpring. Baheula mah jadul laguna ge tatabuhan can aya variasi. Nya tabuhan ti mimiti sampai kanggeus kitu bae, monoton. Pak brung pak brung pak brung brung pak brung pak brung brung pak brung kitu beungeus. Lagu teh jauh jeung Hamawi. Hamawi ya mis mis baladi ya mis mis, Hamawi ya mis mis baladi ya mis mis. Rada kencang seutik doang nu ngaledek ka dengena. Ya kadal haram. Karena kadal-kadal dinyanyikan. Komo tahun 80 Gunung Galunggung Betus Tasikmalaya keluar lagu perdana judulnya Yadana, inget kan? Yadana Yadana dana si dana paeh ayeuna kaserangku korona diilik tinggal matana keur kicep-kicep si dana rek modar. Variasi na tabuhan sok dipake ku ibu-ibu. Pak 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 maka anak ulama ngosidah bisa, ngori bisa, nyinden bisa, marawis bisa, maka anak mahal. Astagfirullah. Teu mahal makula moal diondang deui ka dieu. Buktina urang di menika malinaan hayang deui. Alhamdulillah. Tuh ari make seni mah ngeunah, bener. Ulah-ulah teh sanajan maca Quran ge tetep pake sen. Doang tadi dulur kula. Nya Ki Haji Dahyani maoskeun Quran pake seni, seni naon? Seni tilawah. Teu make seni mah maca Quran ge moal ngeun. Tapi make seni mah ngeunah, ngimaman pake seni endah. Teu make seni mah moal ngeunah. Jawara kakarak insaf jeung RT. Geus teh sia imam bae. RT ge tilok ngaji. Geus si aing lamun salah ulah diseungseureikeun nya moal, pokona mah tenang aing manuturkeun bae. Salat maghrib duaan bae. Allahu akbar. Beuna Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cek mamum. Amin. Lamual ngeunah teh. Tapi make seni mah ngeunah alhamdulillah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngeunah kok mau maca Quran mah nya tadi doang Ki Dahyani bau. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeunaheun teu? Ibu hayang boga anak seorang ngeunaheun? Kula bae ge. Ih bating gede toy. Gede toy. Kaduhu ngomong. Kunaon? Ieu kumaha nyusuna. Geus cicing sok ka mamana ngomongna kumaha nyusuna. Geus ulah sok ngomong-ngomong susu. Na panggung ge eueuh susu. Eueuh susu. Cai putih deui.
Tapi lu stoi senajan cai putih. Kenapa? Karena air putih ini adalah merupakan air yang paling murah. Sosohoron murni murah. Nu matak cai putih. Ya, ibading salah tuh hari make seni mah sedap alhamdulillah ya muludan pakai seni geuning make seni alhamdulillah keur keur urang takdim ngagungkeun ka baginda Rasul sok posisina make seni mana seni variasi tah lampu ngajajar seni tah aneh tah anu ember boboko da asup-asupun ka itu pakai tihang dilistrikan seni alhamdulillah ieu panggung pan ieu seni di tenda itu panggung bahkan ibu-ibu maka seni maaf kak terhipnotis poho tersadar naon tersadarna punten baju mahal baju bagus diukna terpal diukna terpal mun anu nanya eteh baju mahal diukna terpal tuh aya tulisan teh kadiukan tah naon eta tulisanna ke UMG urut moe gabah tapi sanajan urut moe gabah sanajan di arenan teh diukna terpal atel kajen engkena kuprut leus teuing ujung-ujungna lam diomongna ulah sok ngomong teh kiai di cangkemos kau yang bacot dia rek atul tak kumaha sanajan eta ge urusan aing baju-baju aing nu diuk-diuk aing nu kuprut-kuprut aing ulah sok loba teuing ngomong dengekeun kiai sanajan atel aing mah leus teuing gampang ku ari mah loba mantri loba dokter tinggal disuntik gejos cager nu paling penting aing sanajan baju bagus diukna terpal nu paling penting sanajan atel kumaha sanajan terpal nu paling penting ieu terpal nu didiukan ku aing pentingan ayeuna dina maulid nabi muga-muga ieu terpal nu didiukan sing jadi saksi sampai tepi ka poe kiamat alhamdulillah beres we muludan tos uih ibu daek diukna terpal deui tah beda pan konsepna lain deui berarti teu hipnotis ku ari mah poho ku panitia disiapkeun terpal teh nah ieu bae diukna nah ieu bae teu nyaho mah ieu terpal itu terpal kabeh terpal kaluhur-luhurna ge terpal kakari jaing dikna terpal ji lain abang tuh kah hipnotis poho alhamdulillah maka seni ya sengaja pantangkalan sehari angkutan ka dieu tuh janda bolong sagala kabeh diangkutan ka dieu eta naon sih eta oh bener eta teh huut badag eta disemprotan kepeda kehujanan weh luntur salewat mah doang jukut seni lampu brut berat tuh sagede-gede cabe tuh harurung tak itu seni batak ketinggalin lagi kesana teh beda alhamdulillah luar biasa pulo gitu loh maka seni ulah-ulah teh naon maca Quran pakai seni adan ge di masjid pakai seni kak sok adan di masjid ieu adan teh make seni moal ngeunah jawara kakarak insaf hayang adan seumur-umur maehanan can pernah ke masjid can pernah kamu sholat alhamdulillah kakolatnakeun menang taufik hidayah ti Allah rajin ku ari mah sholat nage can pernah tinggalin 5 waktu keur anyar-anyaran mah pernah mana sholat dohor jam 11 saking ku rajinna ngepel sasapu alhamdulillah nabuh kokol nabuh bedug geus menang babara bulan hiji mainan ngeletek wae nu can laksana hayangna adan doang tatanya teu daek belajar embung ja gengsi geus atul teu kuat mainna teu kawawah hayang adan usah saha culak ciluk adan mainna dohor sedengkeun dohor mah jelema kararumpul nu ti sawah balik nu ti kebon nu ti pasar nu ti kantor jawara adan Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu muhammadar rasulullah hayyalas salah hayyalal falah cek RT setan saha nu adan aing keur nyeri huntu teu kuat ngadengena tewak moncor jalan janda buang lompat ke sawah di sawah pendak jeung ibu-ibu nu tas ngoyos dasar jawara bisa ngadukeun teh ulah lewat ka masjidnya kunaon aya RT keur nyap-nyap atuh batur ngalalider jalan dasar jawara iya ari make seni mah sedep alhamdulillah
adan pakai seni, maca Quran pakai, muludan pakai, hadrohan pakai, lempang pakai sendal. Lumpang pakai seni sosohor dong, bujurna bagus bae, buku bujur gitu tepos. Luar biasa guys, moga-moga orang kabehan sing dijaga diraksa ku Allah subhanahu wa ta'ala, keimanan jeung katakwaan urang ku Allah, amin ya Allah ya robbal. Jam 12 lewat ke dengan setengah 1 kula geus sajem ke doa geus di bejaan geus di kemen. Cek eneng geus anu konsep, cek kula pasti ngomong kayak di pasti ngomong deui ieu Mas. Ya tadi geus apa dia ngomong ke kula. Sore mah geus anu mehelaan. Ngomong-ngomong sepanitia. Alhamdulillah berkah tepang deui jeung kayak dinya alhamdulillah. Doakeun sing panjang umur amin, sing sehat amin, sing gampang milik rezeki amin. Ya Allah ya Rabbal kabehan lah lain kayak dhewe kabehan insya Allah. Terus kemana balik ngerenya setengah saat 1 insya Allah. Moga-moga orang hasil maksud ku Allah, dunia akhirat dihampura dosa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa amin tadhakuri jiranim bidhi salami majazdadam an jarami muklatim bidami. Ya Rabbi bil nabiyunal amirun nahi fala ahadun la balla fi qawli la minhu wa la na'ami. Ya Rabbi bil kamana jalan ka Jogja kaditu ka palih wetan, kamana jalan ka surga kaditu ka pangajian. Ya Rabbi bil bobogo ayakan letik melak cabe diawurkeun, bobogohan ti leuletik geus gede dikabaturkeun. Ya Rabbi bil indung-indung kepala lindung aki-aki ngala belut, kaduhung abdi kaduhung boga salaki ge burut. Ya Rabbi bil salawe 25 angeun kacang napariuk, awewe zaman ayeuna beungeut herang punduk hauk. Ya Rabbi bil aeh babanjaran ngala belut ka Ciguha, paeh ge teu panasaran seubeuh gelut jeung mitoha. Ya Rabbi bil kaditu ka palih wetan kadieu ka panggilingan, minantu nu rada edan mitoha ditampilingan. Ya Rabbi bil karees kembangna ngora jambu batu dayeuh kolot, ari hees jeung nu ngora lebah nyatu jeung nu kolot. Ya Rabbi bil kini-kini dina jublek baju beureum meunang ngaput, nini rada geblek rek dibeuleum kalah nyumput. Ya Rabbi bil geus lah sakitu bae daripada ke kula dicekek ku nini ulah marah mah. Semoga-moga orang kabehan ti dieu, moga-moga sing dirahmatan ku Allah amin, dihujanan ku hujan rahmat magfirah Allah amin, dihujanan ku hujan rahmat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Kangjeng Nabi diutus ku Allah ke alam dunia tujuan keur ngarahmatan sadana alam insya wa ma
hayy ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanikal 'azim. Subhanaka la nuhsi thana'an kama athnayta nafsika falakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hapunten ti sim abdi ti awal sampai ke akhir bilih cerosan sim abdi nu kirang berkenan kirang entep seureuna abdi sebagai manusia biasa ngiti dari kasadaya nyuhunkeun lautan hampura samuning kalepatan khudma sofa wada makadar. Bila mana ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, bila mana ada umur kita panjang insyaallah kita akan bertemu kembali, amin. Jalan-jalan ke kota Banten naik roda kekeretekan hapunten sarbu hapunten panitia mun berkat mangga geura kardosan. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.